Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-80 hijina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nyararios sahanu nyararios para malaikat utusan Allah anu diutus ka Nabi Lut. Kumaha nyariosna, ya Lutu, hei Nabi Lut, saur para malaikat, inna sanyana ari kami sadayana ieu rasulu rabbika, ieu teh diutus rabbika ku pangeran anjeun, tegasna Gusti Allah. Saur para malaikat ka Nabi Nuh, layasilu henteu bakal nyampe atawa henteu bakal nyentuh ilaika ka anjeun azab ti Allah. Sabab anjeun mah iman, anjeun mah Islam, melangkah dina jalan yang benar, moal nyampe, moal nyentuh tapi ka anjeun azab Allah. Salamat insyaallah anjeun mah, saur saha para malaikat. Para malaikat marentahkeun ka Nabi Lut, pa asri maka kudu isra, kudu berjalan di tengah malam anjeun. Bi ahlika jeung keluarga anjeun, bikin tina sebagian minalaili tina peuting, sok kudu berangkat ayeuna keneh. Sabab naon? Bakal datang siksa ti Allah. Kade dina waktuna berangkat saur para malaikat, wala yaltafit ulah ngalieu ka tukang, wala jeung ulah yaltafit ngalieu ka tukang, mingkum di antara kabeh, di antara anjeun kabeh, ahadun saurang ogenan, ulah anu ngalieu. Sabab mun ngalieu eta katingali gempuranana azab anjeun moal kuat ningalina. Illa amro'atak kajaba, eta nu ngalieuk teh pamajikan anjeun. Sabab eta mah loba sobat-sobatna bangsa-bangsa Sodom anu aya di negeri Sodom nyaeta kaum Lut, sobatna pamajikanana. Soalna manehanana menjadi sponsor pikeun ngalakukeun hubungan antara lalaki jeung lalaki, sponsorna ku istrina Nabi Lut. Innahu sanyana ari istrina Nabi Lut, musibuha eta menang musibaha ka istrina Nabi Lut, ma asobahum seperti naon anu ditimpakeun musibah ka kaumna Nabi Lut maranehanana. Inna mauidahum sanya ari janji Allah anu bakal nurunkeun siksa hum ka itu jamal-jama subhun eta teh dina waktu subuh. Itu saur para malaikat ka Nabi Lut, alaysa subhu biqarib, bukankah atau teu aya sanes ari subuh teh pan biqarib geus deukeut sakedap deui, sok geura mangkat ayeuna, saur para malaikat parentahkeun ka Nabi Lut. Saterasna kapari dieu. Palamma mangka samangsa-mangsa jaa datang amruna keputusan kami saur Allah, tegasna musibah atawa azab anu ditimpahkeun ka kaum Lut. Ja'alna aliyaha ja'alna dijadikeun ku kami aliyaha di atas permukaan bumi Sodom, safilaha jadi terbalik, safilaha jadi terbalik, nu luhur dikahandapkeun, nu handap dikaluhurkeun, jadi dunyana dibalikeun tanah kakubur sadayana jeung imah-imahna. Saatosna safilaha dibalikeun ieu ardu, tegasna ka negeri Sodom, wa amtorna tuluy diturunkeun hujan ku kami, alaiha ka itu negeri, hijarotan ku batu hujan anu baradag, min sijiling batuna teh dicampur jeung tanah anu panas, mandudin anu bertubi-tubi teu eureun-eureun. Saterasna jadi hancur eta negeri Sodom, teu aya sapotong oge anu salamet kecuali Nabi Lut jeung
kaumna anu tos angkat ti eta negeri Sodom, hancur lebur seperti puing-puing, seperti anai-anai, seperti negeri anu teu pernah aya penghuni, jiga bekas kebakaran hideung pekat teu aya pikabetaheunana waktu sareta. Musawamatan jeung ditanai eta batu inda robika di sisi robika pangeran anjeun. Jadi batu ge tos ditanai bakal kena kana musibah ke kaum Sodom. Wa mahia jeung henteu ari itu jalma-jalma minadzalimina ti golongan jalma-jalma dolim bibaidin kalayan jauh. Jadi jalma anu dolim mah henteu bakal jauh tina siksaan Allah. Lamun urang ngalakukeun dolim teu aya sanes siksaan teh henteu jauh, sok buru-buru disiksakeun ku Allah, sok buru-buru dimusibahkeun ku Allah, matak ulah dolim. Jadi dolim teh kieu nempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, lalaki jeung lalaki atanapi naon bae dolim mah bakal secepatnya ku Allah dipasihan azab di dunia oge di akhirat. Auzubillah. Sakitu nu kapahatur insyaallah enjing patpang deui. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.